Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an cumarios ngeunaan ayat Allah Subhanahu wa taala anu kieu unggalna teh. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadina karusakan di muka bumi atanapi di darat sareng di lautan eta teh disababkeun ku tingkah laku manusia. Tah Abu Bakar As-Siddiq masihan penjelasan nafsiran kana ayat nu tadi ngeunaan darat sareng lautan. Anjeunna nyebatkeun kumaha al baru wa al lisan wal bahru wa al qalbu. Ari daratan teh maksudna teh lisan ya lisan. Ari lautan maksudna teh hate. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sahabat anu mulia teh ya masihan penjelasan kieu. Yen terjadina karusakan di lisan anu sapertikeun darat sareng dina hate anu sapertikeun lautan eta teh diakibatkeun ku kalakuan manusia sorangan. Terus anjeunna maparin penjelasan deui kieu faida fasadal lisan bisab masalan bakat alaihin nufus. Saumpamana terjadi karusakan lisanna rusak contohna sapertikeun ku osok nyaci nyawad ngahina ka batur bakat alaihin nufus maka eta teh ceurik cenah nufus jiwa-jiwa jalma-jalma min bani Adam ti anak Adam sareng nalika rusak hate biria saumpamana ku pedah ria hatena rusak ku pedah penyakit ria bakat alaihil malaikat maka para malaikat teh eta teh careurik. Nu pertama pelajaran tina ieu cariosan Abu Bakar As-Siddiq urang tan mendakan kana penafsiran anu versi Abu Bakar gitu. Jadi nu namina doharul fasad di darat sareng di lautan teh diantawis pihartosna teh darat teh nyaeta lisan gitu, lautan teh nyaeta hate. Lisan bet di umpamakeun kana darat teh sabab katinggal gitu, katinggal lisan. Ari hate diumpamakeun kana lautan ieu teh saking ku jeroena gitu, saking ku jeroena. Ta intina oge ieu lisan teh ngawakili kana dohir gitu. Dina versi anu sanes mah dohir jeung batin diantawisna teh dina pemahaman atanapi penafsiran ti Syaikhul Qadir Jailani dina Sirul Asrarna teh gitu. Jadi darat teh sapertikeun dohir anu katingali. Batin teh nyaeta lautan sapertikeun lautan. Ta eta hiji pelajaranana umpamana gitu, perumpamaan. Anu kadua tadi teh lamun lisan rusak maka bakal ceurik cenah jiwa-jiwa jalma-jalma. Lisan rusak saumpamana ku nyawa teh tadi, ku nyawa. Sadang saumpamana hatena rusak saumpamana ku ria, maka malaikat anu ceurikna teh kitu Pak. Jadi malaikat teh cenah ceurik lamun hate urang rusak ku dosa-dosa hate. Lah garis badagna mah kieu Bapak. Urusan urang teh mung aya dua, mun teu urusan dohir urusan batin. Iya dohir sareng batin teh perkara anu jadi ladang urang keur nyieun amal soleh. Batin aya amal solehna, dohir aya amal solehna. Dua-duana kudu seirama. Jadi kudu sarua, lamun batinna iman, dohirna ge kudu iman teh. Lamun dohirna takwa berarti kudu luyu gitu jeung hatena ge kudu takwa. Tadi antara dua urusan ieu anu paling hese teh nyaeta nerapkeun jeung ngadidik hate gitu. Naon sababna? Sabab perjuangan urang ngadidik diri, ngadidik batin, ngarahkeun batin. Melakeun sabar, melakeun tawakal, melakeun qanaah, melakeun ridho tina qada sareng qadar Allah, melakeun sabar, melakeun hade sangka, melakeun pasrah sumerah, melakeun roja, melakeun khauf, roja teh ngharepkeun ka Allah bungkul.
Hope sieun tina ancaman-ancaman Allah. Ieu dipigaweuna teh sepanjang masa tanpa istirahat. Beda sareng amal-amalan dohir dipidamelna teh usum-usuman gitu. Maksudna salat saagung-agungna ge parentah salat dilaksanakeunana aya waktosna. Lohor, asar, maghrib, isya, subuh sadieu teh 5 kali. Upamileukeun tambihan we ku amal ku sunatna. Paling henteu salat rawatib mah teh ulah dipisahkeun. Nya dina salat fardu teh aya salat rawatib. Ku para ulama dibahasakeun salat rawatib. Artosna salat rawatib teh salat anu miring kana eta waktu salat. Sehingga lamun jalma ngalaksanakeun salat fardu, salat waktu sawaktu teras salat fardu wungkul asana teh teu sampurna kitu. Jadi kadahna teh pikeun urang sadayana aya memahami salat lohor teh plus rawatibna. Rawatibna apa? Qobliyah, ba'diyahna. Malihan lamun dirincikeun dina fikih engke diguar Pak. Lamun saanyana urang bade ngalaksanakeun salat lohor gitu sareng rawatibna eta teh lumayan. 4 rakaat eta teh qobliyahna Pak. Pan dibagi dua ya khusus dina salat lohor. Pan aya rawatib, aya qobliyah, aya ba'diyah. Qobliyahna teh 4 rakaat dibagi 2 hukum. 2 rakaat sunah muakkad, 2 rakaat sunah hayat. Teras salat lohor 4 rakaat, teras sabada lohor 4 rakaat dibagi 2. Nu 2 rakaat salat hukumna teh sunat muakkad, anu 2 rakaatna deui hukumna teh sunat hayat guer muakkad. Jadi upami urang bade soson-soson gitu, boga resep gitu ngalaksanakeun ibadah nya hoyong nyambungkeun kana keseriusan urang ka Allah Subhanahu wa taala, maka dina pikiran eta jalema teh tos kedahna salat lohor teh lain 4 rakaat. Tambahan sabaraha? 4 12. 12. Lamun maghrib tadi urang maghrib sok di maghrib teh anu ba'diyahan anu salat anu hukumna sunah muakkad. Ari qobliyah nama eta guer muakkad. Tapi sanos guer muakkad ge nya di aya waktos mah gitu urang laksanakeun we gitu. Abi mah moal hanyakeun we atuh. Nu penting mah eta we lah anu muakkad gitu. Ulah dikantunkeun teh. Nu ba'diyah. Tah tadi teh bede kanu tadi ya. Naon tadi teh nyata dohir sareng batin. Perjuangan urang dina ngalaksanakeun kahadean dina ibadah dohir sareng batin abot keneh batin. Nerapkeun sabar, nerapkeun tadi teh ridho eta teh setiap waktu daya ecakeun. Nerapkeun dikir hobi anu di numana. Tiap waktu teh gitu. Tah aya lirena keur kieu urang ya ngadidik sabar. Sabar teh pan ieu teh perkara anu naon agung gitu sabar teh katingali ibadah hate teh tapi justru ibadah hate teh anu paling ditinggal ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Sabar teh diantawisna teh pan hiji sabar dina ibadah ka Allah ku cara ulah ngarasa ulah mengeluh urah babarian capek kudu sabar dina ngajalankeun parentah-parentah ti Allah. Anu kadua nyaeta sabar dina ngajauhan larangan Allah. Anu katilu sabar dina nampi sagala rupi takdir ti Allah anu beri khususna. Tah ieu teh pan tiap saat dikurang dilaksanakeun eta. Keur cicing kudu sabar. Keur naon deui keur ngomong ngobrol kudu sabar. Keur jalan-jalan kudu sabar. Keur ngahulang kudu sabar. Keur dagang kudu sabar. Keur ngantri kudu sabar. Sehingga pantes Allah ngadawuhkeun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saestuna bakal dicumponan ganjaran pikeun jalma-jalma anu sabar teh bighairi hisab tanpa hitungan saking ku ageungna. Nu namina nya hate teh gitu, ibadah batin teh gitu.
perkara anu agung. Dua urusan eta dohir sareng batin teh kudu saluyu. Sabab aya sakelompok umat muslimin anu kadang terlalu namanya mengagung-agungkan batin tapi teu nembongkeun kana bukti nu aya dinu batinna gitu. Dina obrolan mah nu penting mah cenah eta we cenah. Ulah goreng sangka ka batur gitu. Ulah hasud ka batur. Tapi tara ngaji, salat ulang betong, teu hade eta teh. Sabab agama Islam lain aliran kebatinan. Oge sebalikna jalma anu sabalikna dina dohirna di alus-alus syariatna, di alus-alus maca Qur'anna, di hade-hade dalil-dalilna. Tapi sebenarnya hatena rapuh. Sehingga hatena teh dientepan ku hawa nafsu. Sehingga agama teh dianterkeun ku hawa nafsu. Sehingga resepna teh ngadu-ngadu dalil, ngadu-ngadu ilmu. Itu jadi pengawas we karena kehidupan batur gitu. Jika pengawas nyambutna teh mengkoreksi, mengkritik teh geuningan ka batur teh kabisana teh. Koreksi batur. Koreksi batur. Tak kadahna teh saimbang. Batin orang terus perlu riadoh ke Allah. Riadoh teh ngalatih diri. Pan tauhid keimanan teh sapertikeun papalakan teh ya. Sapertikeun alat. Parabot anu kedah diasah. Pepelakan itu anu kedah dicebor. Maka lamun bisa nyeborna maka bakal ngadatangkeun kana buah anu hade anu nyaan hasil panen. Jadi gitu. Mata kurang sakedik kurang ngeureuy ya tuh. Da cara teh kumaha nya kedah maksakeun. Berarti jadi memang kedah maksakeun, kedah nya naon. Nu namina nafsu lah gitu kan intina mah eta sebenarnya mah gitu. Nu namina tugas urang teh merangan hawa nafsu. Intina nu namina hate teh eta merangan hawa nafsu. Lamun jalma bisa ngalawan hawa nafsu bakal bijil sagala rupa kahadean. Sabab sagala perkara kagorengan maksiat dosa teh eta teh bijil tina kegagalan jalma melawan hawa nafsu teh ya. Tinggal we ayeuna kamari usum tahun baru. Katinggal sebenarnya mana gitu. Jalma anu keur dikuasai hawa nafsu mana anu gitu. Padahal hanya sekedar perpindahan waktu unggul gitu. Ya mah da mandi itu tungguan gitu. Teh magrib neh nungguan jam 12. Nyiapkeun babakaran, nyiapkeun jagong, nyiapkeun naon geuningan nyiapkeun tarompet gitu nya gitu. Padahal tanpa sadar eta teh budaya batur lah itu budaya non muslim gitu teu kudu kurang diturutan. Ngan perkara hiji hal we lah pikeun urang mah naon eta tahun baru ieuna teh lah pikeun urang mah hiji kanikmatan gitu. Sabab memang orang teu bisa memungkiri tahun mana wae ge anu urang hirup di dinya eta teh hiji kanikmatan anu kudu ku urang disyukurna. Rek tahun baru Hijriah, rek tahun baru Masehi, urang bisa hirup neunah di dinya eta kanikmatan anu kedah ku urang disyukuran. Heuh sebat kitu we gitu. Kedah ku urang gitu. Di meriah-meriah napikeun ka kalepasan ngalajur hawa nafsu saenyana mah. Lebar da moal aya pahalaan gitu. Coba panginten lamun ya bade ngagteunan naon sih ari bade ngagelar acara nu hade mah gitu. Ngantong dikait-kaitkeun jeung dianggap eta teh naon ajaran langsung tina agama gitu. Anggap eta mah lah urang mah milih waktos di dinya gitu nyeun acara tabligh akbar sagana gitu. Sabab daripada keluyuran gitu. Teu pararuguh kali itu ka dieu mending kana cenah cicing we di masjid gitu.